kali yang utang kia punten bisa bisi senatu bisi kritikan atau rumahan ke nya contoh anak kia dina ruang lingkup anu angin pak ketua teh hiji keluarga dan putra seueur cing kira-kira kurang hoyong majeng eta pala putra kira-kira hoyong bahkan aya anu di pasantren aya anu di sakola aya naon aya pinter mohon nepi ka belaan saur sepuh mah angkat subuh datang maghrib mohon keur melaan saha keluar anak jeung bojo kitu nya pala putra jeung putri kira-kira budak lamun atos agung di pikiran mohon hayang dina kamajengan mohon gitu urang oge hayang dina kamajuan dina urang contoh nak keluarga nepi ka melaan nganu ngutang keur melaan saha melaan anak urang mohon tempat urang bahkan hayang nepi ka urang boga bumi anu sae mohon hayang boga urang keluarga anu maju dina sagala hal karos kira-kira karos urang lingkup anak nepi ka melaan ngayu ngahutang kosong ngayu kosong ngahutang kadang-kadang ibu gaduh kieu contohna di keluarga teu gaduh urang bias nah urang teh bagian salih moal teu gaduh acis keur meserna kadang-kadang ngecrokan heula moal itu keluarga anu leutik cing itu suatu kewajaran namun urang gitu wajar teh wajar lamun urang naon sababna bisi kalaparan pala putra putri urang bisi urang tetua wajar kan itu ruang lingkup anak tadi cing kira-kira abdi bade naros urang teh ibu calik di Indonesia itu kelahiran urang sadaya